Rugi aing geus bayar ke 1.800.000 jatuh. Beungeut sia, seuseuh mata ge gerak lah. Geus Ini parah nih. Macik minta duit ya yang udud ya. Aduh, ya kuntung pareung wae ya. Eueuh duit nage geus ulah udud wae bisa sesek. Pamajikan aing kitu hungkul. Aduh, apes aing aya di lembur teh yang udud ge, Deng. Aing kumaha ya carana aing hayang ngopi hayang udud. Aing tembung tadi nama kikianan tengan aing apes lah kumaha wekeun wae meureun. Moal ku kumaha ieu ari kapepet weh. Minta duit, Pak. Cicing heula bapak ku saha heula pan bapak eueuh kumaha maneh duit nage kabeh. Jik balik we jik engke dibere ieu ge aya hasil mah jik. Aing mah bagus atuh bayar lah. Aing jajan di rumah. Salah maneh ieu kamari ngado dibikeun ka maneh duitna tuh da. Pak, jik. nama wanaon eta? Lah, panjang cerita nama pokoknya nama TV ieu teh. Keheula aduh aing ripuh ya. Aing teh buka duit ieu mah hayang udud ge eueuh, hayang kopi eueuh. Kaboga duit pan kamari teh kali kerajihan. Eta kopi. Bener geus beak deui wae wah. Tisuk teu ngopi tak udud ge tina palang dia tak duh aing. Pabina-bina Duit teuing. kamanakeun kamari. Gandeng caritana teh kieu aing teh ya. Hanas mesti asa rapih pisan euy ditunda hanapeun pot. Aing kurunyung teh ku budakku si burik si kehet. Dibikeun ka indungna kabeh aing teh kajangan 1000 acan. Apes aing apes hirup. Eta mah naon eta? Wah. TV urang teh panteu boga duit yang bakal aing yang udun hayang ngopi ge eueuh. Jadi dijual. Ieu mah kasaha we lah nunda-nunda we heula ieu mah nunda. Nunda atuh nunda akan nama. Sabaraha ini teh 17 mah bener. 20 hijiin. 2 hiji. 2 hijiin. Geus. Jadi digadekeun. Heeh lah, kumaha we caritana pokona Beli we beli geus bae 200.000 mah wani. Duitan atuh baso. Ulah 200 teuing atuh kena-kena urang keur sangsara. Enggak, Geus bae aku. 300 lah. Geus we ku urang. Sabaraha 300? 300 bae lah urang pan kapepet apal sorangan meureun pamajikan. Ya, 100, 200, 300. Heeh. Pasnya. Heeh. Heeh wayana pisannya. Nah, eta rokok dibawa. Ih, rokok mah geus boga duit eta mah. Ya. Nya, Asik, boga urang TV, euy. ulang heula nya. Ayo ayo ayo. Nah, ripuh kopi gena pika di uliu. Dulu. Si Mandayok nipu ka aing. Mana TV-na? 20 hijiin. Ek meser naon wae ieu hungkul ya teh. Iya, buat pondasi rumah. Sok taroskeun atuh tak pelayanan. Ah, ini berapaan? Saya pengawasnya 450.000 per lembar teh. Oh, 450. Ah, tuh murah di toko Sumber Jaya Abadi mah. Sok beli atuh aya 5 mah. Ya, sok 5 aja, Ah. Yo. Antos sakedapnya kacai heula. Hayang ki heula. Ah, ngeri kacai ah. Ya, sok. Wow, Jir, cewek cantik banget itu, pelayan toko iya gitu. Lagi apa, Neng? Ini besi berapaan? Ini selembarnya 450.000. Aku mau beli 5 lembar. Oh, Neng bukan pelayan di sini. Bukan, aku mau beli Oh, mau beli berapa? 5 lembar. Boleh kenalan, Neng? Boleh. Kevin, pengusaha paling kaya di kota Ciamis. Wah, gitu. Iya, pengusaha. Dok beri, Neng. Semua se-Ciamis mengenal saya, Neng. Pengusaha termuda, terkaya di kota Ciamis. Pengusaha Dok beri. Oh, Tanyain aja
Kevin. Cuma beli 5 lembar? Iya, Buat ngebangun apa? bangun rumah. Kalau mau jadi istri muda mah gak usah 5 lembar. 1000 lembar juga sama Adi bayarin. Wah, bener. Bener. Ini cuma 5 lembar? Iya. Ya udah, sama aja dibayarin. Wah, serius ini teh? Serius. Aku mah suka nggak enakan. Gak usah nggak enak. Mana pelayannya? Nanti sama Adi anterin ke rumahnya. Pelayan. Perlu apa, Pak? Ini, Pak. Saya yang bayarin. Berapa ini? Tadi 5 lembar jadi berapa? 450 aja kali 5. Oh, jadi 1.800.000 ya? Saya bayarnya di mana? Di kasir aja, Pak. Tunggu. Bayar dulu ya. Ya. Tos ya. Atos. Tadi teh udah dibayarin. Ini udah. Dibayaran ku saya teh. Si A ini. Ih, hatur nuhun atuh A. Ini siapa? Ini suami aku. Nuhunnya pas dibayarkeun mah. Aduh, alhamdulillah bager pisan A. Inoakeun ku abis sing tareh kenging pasangan. Pasangan mah saya juga udah punya istri 2. Kirain teh dia lelengohan mau jadi istri ketiga. Rugi aing geus bayar ke 1.800.000 jadol teh. Hiduplah engkau denganku. Mang Rik, aya nu erek ngajual buah kadu teu? Naon? Oh, janda. Wah, kabeneran siap. Aya loba di Wadoyok anu geblek geuning apa teu? Wadoyok? Apa? Nu kasep-kasep teh? Nu geblek beungeutna. Siap lah pokona mah. Oh, siap. Anter. Oh, Wak, urang teh tadi aya Mang Rik di mejaan, di uwa loba kadu. Uing teh disarankeun ka Uwa, nah heueuh. Cih, bener loba ta bibit mata. Bibit kadu, bibit buah, bibit jambu Aceh aya tuh. Di uing aya sok butuh mah. Ya, Wak, urang butuh sok teh buahna, Wak, buahna. Ya, masalah harga musoko jeung Wadoyok, uing mau ilu-ilu. Nuduhkeun. Yo, aya cek urang mah kieu Mang Ade. Lamun Mang Ade sok jualan kadu, meuli heula bibitna. Ieu mah ya 1,5 tahun kitu sabaruahan. Lalu buat gede kaduna ge. Nah, heueuh. Aing mah euy, beuli atuh lah, buah mah. Sok. Heeh, pamilihkeun nu alus bae urang mah bakal Oke. Heueuh lah. Sok pilihan. Ya, Pak. Komisi nanya. Ayah, nah, komisi. Om. Siapa mah geus riweuh we kana komisi mah. Enggeus engke ku aing suka dibere jarum coklat sabungkus. Si anjing nu dirasa. Meuli loba, aya dibere komisi 10.000. Cik. Dulu beungeut sia. Seuseuh mata ge gerak lah. Geus. Jarum coklat sabungkus cek aing kalian 10.000. Hayang teuing aing mie mah. Si goblok nu dirasa mie. Aing Kana beutung. Ya, Wak, urang anu tulus nama ye, meulina 5 atuh lah kajeun. Sabarani teh, Wak. aing kabalan makeun we 100-an, kurang dibantuan ka ditukeun maranya. Oh, atuh lah. Kajeun, ka ditukeun bae tuh lah. Sok bantuan lah. Geus ieu mah. Ku yang dibantuan. Dari komisi mah heuh. Mana kieu teh? Sok halo, halo. Halo. Urang gede leungeun. Iyalah, duitna. Heeh sok Wade. Lu mah bibit kadu halus Wade. Ka mana ye? Kieu. Kieu wae tuh, atuh. Dibawakeun budak ieu Aji tadi. kakak. Komicong. Geula. Kalawanya sagedeungnya. Urang balik heula. Pokona mangke urang ditelepon. Tapi bener mah ada ka dia deui. Aing mah mungkin ingkar. Saha lu gareng? Nasi lu gering. Iya, duitnya tinggalan di ditu dipake Heeh gantungan ulah lilanya. Musuh sagala ieu. Balik ah. Dang rek balik rusuh. Karunya pada cek emak gura balik. Siapa komisi we komisi pan duitna ge encan, si sadena ge duitna ge teu kabawa. Komisi. Sia kepret ku aing geura sia teh komisi. Balik. Oyahna. Pan duitna ge encan, cai teh si sadena ge duitna tinggalan. Geuskeun bae 100 oge teh cek 100 kilowatt. Yo anjing. Si goblok naon nu dirasa kahet ya ku aing dibere sia 50, pulangan 50, tah pulangan 50. Aduh, wanya. Pulangan 50. Ya, sing cager wae, urang rusuh pura.
Ah, si goblok naon nu dirasa. Bawa duit aing 100. Aduh, si goblok. Alah nasi sade ieu kumaha utar urus nanya. Si goblok nah. Bener kitu ya teh kan deui. Aing geus rugi ieu mah ya picilakaeun aing. Coba aing geus mere komisi ka si budak. Ah. Ya si sade ka telepon aja si goblok. Halo. Kumaha deh urang kesal ieu coba ek hujan ya. Urang hajeng kluk we di dieu nungguan anak kado. Si atuh sing puguh we deh pan ieu teh geus dibawaan ka dieu. Coba urang geus mere komisi deh ka si budak. Oh, ai si goblok naon nu dirasa sih teh. Tidak aku mau tulus atuh sade. Pan ieu geus dibawaan ka hareup coba aing geus minta komisi. Ayo.